Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran wallahu awla bima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tadlu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzila ala rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بمراده. Ya ayyuhalladzina hey eling-eling pirang-pirang jalma amanu anu iman yalladzina kunu kudu aya marane kabeh qawamina eta ngadegkeun kabeh qaimina tegasna ngadegkeun kabeh bil qisti kalawan adil bil adli tegasna kalawan adil syuhadaan kana jadi saksi bil haqqi kalawan hak lillahi karna Allah walau kanat sareng sanajan aya asyhadatu naon panyaksian ala anfusikum eta tetep kana diri marane kabeh Fashhadu maka kudu nyaksian marane kabeh alaiha kana itu anfus bi antaqarru kalawan yen tangaku marane kabeh bil haqqi kalawan hak wala taktumu sareng ulah nyumputkeun marane kabeh kana hak aw alal walidaini atawa kaindung bapa wal aqrabina sareng karabat kabeh iyakun lamun aya al masyhudu alaih naon masyhud alaih gonian eta sugih aw fakiran atawa fakir Allahu makari Allah Allah eta utama bihima kalawan itu gonian aw fakiran minkum timarane kabeh wa alamu sareng anu langkung uning bima salihima kalawan maslahatna duanana fala tattabi'u maka ulah nuturkeun marane kabeh al hawa kana hawa nafsu bi syahadatikum dina nyaksian marane kabeh bi antahabu kalawan yentah cinta marane kabeh al-ghaniya ka anu sugih
liridahu karena ridona itu si goni, awil pakiro atawa kanu pakir rahmatan karenanya ahlau kasih pakir. Allah ta'dilu kana yen tante adil marane kabeh, tamilu tegasna condong marane kabeh anil haqi jauh tina hak. Wa antahu sarang yen wa intahu sarang lamun ngarobah marane kabeh ayatu haripu tegasna ngarobah marane kabeh asyhadata kana panyaksian. Wa fi qiraatin sarang dina hiji qiraat bihadbil wawil bihadbil wawil ula kalawan ngabuang waw anu mimiti tahwi tahpipan karena ngentengkeun autoridu atawa ngabalir marane kabeh an adaiha tina nekanana syahadah. Fa inna Allah maka satune Allah kana wasana Allah bima kalawan perkara ta'maluna anu migawe marane kabeh khabiron eta anu maha waspada. Payujaji maka ngabalas Allah kum ka marane kabeh bi kalawan ma. Ya ayyuhalladzina yaling-eling pirang-pirang jalma amanu anu iman itu ladzina aminu kudu iman marane kabeh dawam dawimu tegasna ngadawamkeun marane kabeh alal imani kana iman billahi kaula wa rasuli lan rasuli Allah wal kitabi lan kitab allazi anu nuzila diturunkeun ya kitab ala rasulihi kana ka rasulna Allah Muhammadin tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa anarin kitu kitab Al-Qur'anu eta Qur'an wal kitabi sareng pirang-pirang kitab allazi anu unzila diturunkeun itu kitab min qabli tina samemena Quran takdirna min qabli ala rusuli ka rusul bimana kutubi kalawan mana kutub jamak wa pikiratin sarang dina hiji qiraat bil binail fa'ili kalawan mabni lil fa'il nazala pia-pia lain dina dua pia wa mayan sarang saja mengkuranu kupur itu sejama billahi ka Allah malaikati lan malaikati Allah wa kutubi sarang kitabna Allah wa rusuli sarang rasulna Allah wal yaumil akhir sarang poe faqad dhalla maka teman-teman sasar siman dolalam baida kalawan sasaran jauh anil haqi tina wala hadirin sadayana beres roes kamari ngajelaskeun tentang masalah kudu ikhlas dina segala macam amal-amalan. Tangtuna adalah amal anu hade ya. Bahkan di ikhlas teh kamari dibagi 3. Hiji anu ikhlas level kahiji nyaeta amal-amalanana eueuh gorod-gorod anu sejen geus we badis karena Allah. Non ngaji diparentah ku Allah hayang menang ridho Allah. Salat kunaon parentah Allah hayang menang ridho Allah. Usaha kunaon keur ngalaksanakeun parentah Allah hayang menang ridho Allah sakitu deui. Aya deui para biur sadayana ikhlas tingkat kedua ya. Kunaon ayeuna ngaji, kunaon salat, kunaon berjamaah dan lain-lain hayang
naon keur ngalaksanakeun parentah Allah milari ridho Allah ngan embung dikanarakakeun Allah hayang asup ka surga aya teh impik-impik na masbur ya hayang ka surga hayang dijauhkeun tina neraka ngan dasarna ngalaksanakeun parentah Allah. Nomor katilu paladur sadayana ikhlas anu nomor katilu nyaeta manehanana gitu amanah keur ngalaksanakeun parentah Allah milali ridho Allah ngan hayang jembar urusan dunia ya kunaon maca waqiah keur ngalaksanakeun parentah Allah milali ridho Allah kan kitu yakin kana janji di Rasul ya sajama nu ngawiridkeun surat waqiah lam tusibhu faqatan abadan sajama nu ngawiridkeun naon surat waqiah moal kakenaan ku fakir salami-salamina jadi sabalik mah nya banyak bayahna lah anu sok hadir baca eta marek mantas asar ke rek mantas subuh ke arek memes sare ke bagus nama eta deui sian kabeh mantas asar kiah memes sare waqiah ya paladur sadayana geus subuh baca surat waqiah karena Allah itu ngan yakin kana janji Rasul saja manu ngawiridkeun surat waqiah maka moal kakenaan ku fakir salila jadi lamun hirup fakir keneh berarti tara wirid eta bingung ya salat duha tara wirid waqiah tara itu pantas usah bucanut wae ge ya urang mah sebenarnya geus dibere doa ya geus dibere doa komono nyorang di Cirebon paladur sadayana kadiriadohan segala disebut aya khususiat waqiah gitu masbur ya kata guna naon urang kitu ge eta ge ikhlas keneh wae ngan tingkat katilu jadi di akhirat bakal menang ganjaran keneh bae seperti ayeuna usaha niatkeun karena Allah keur ngalaksanakeun parentah Allah neangan ridho Allah mana yang aya batian yang aya untung itu menang ganjaran menang insyaallah ganjaran menang itu dunia menang kan ari pangbagus nama level kahiji ya gitu nu teu meunang teh paladur sadayana lamun jelema badis usahana yang beunghar maca waqiahna yang beunghar teu beunghar jadi gelo ya itu manglahudin wiridan ya wadud hayang laku maka teu laku-laku saja Allah kudu mandi di sumur 7 mangudi bohong Allahu akbar teta jadi belajar ikhlas nih banyak jeung ikhlas ieu dina hikam paladur sadayana lamun urang ikhlas gitu ayana ikhlas teh ku biasa bah mimiti mah jelema teu ikhlas bae heula ria heula hayang ka alam heula terus bae ya dina hikam dijelaskeun paladur sadayana lamun urang zikir can bisa hadir hate gitu teruskeun bae teh zikir ulah eureun ya gitu can hadir hate ge zikir daripada ayeuna nya teu zikir nya teu hadir hate can ikhlas ge aman paladur sadayana ulahnya teu ikhlas teu aman mana nu teu ikhlas teu aman jang naon se sedekah gawe teu ikhlas mah bari kunyukna teu sedekah
nya nyarap-nyarap ka batu can ilas ge urang mah saudara terus bae nya atupan ayang kena Minhajul Abidin bah ikhlas teh bisa dikodok. Jadi orang nyorang amal itu ikhlas. Engke minta hampura ka Gusti Allah, Gusti tadi abdi kerja bakti di masjid teh ikhlas, hampura Gusti eta balik deui amal. Ya, minta hampura ka Gusti Allah. Karena kuring lamun pidato sok kitu momongan. Gusti tadi pidato hayang amplop. Balik deui. Oh. Allahu Akbar. Taruhan. Taya para hadirin sadayana nya aya hadis kieu. Khairul qurun qarni summa yalunahum summa la yalunahum ya. Summas tashadu wala yashaduna. Cek Kanjeng Rasul pang bagus kurun adalah kurun kaula. Zaman kurun. Zaman Kanjeng Rasul Allah hebat zaman Kanjeng Rasul. Hebatna kumaha? Nu maling ngaku. Nu maling ngaku. Ya minta dipotong leungeun. Bahkan sampai Kanjeng Rasul ikrarna kitu. Ngomongna nya kitu lau anna Fatimata binti Muhammadin saraqat lamun ayeuna Siti Fatimah anu maling nya kitu maka cek Kanjeng Rasul aing anu pangheula-heulana motong leungeun. Jadi Kanjeng Rasul lamun anak aing maling aing nu pangheula-heulana motong leungeun. Terus presiden urang lah Jokowi ya Allah itu ya korupsi atau adem ayam kanya geus kanyahoan pala dulu sadaya ya anu arek saingan politikna kiwari pala dulu sadayana Anies ngagendeng jeung Muhaimin Iskandar ya di PKB 12 tahun geus teu masalah dimasalahkeun deui. Ulah hebat tuh jadi presiden. Mendingan Mas Adin lah jadi presiden. Tah, paladur sadaya Allahu Akbar. Nu jina na kitab na Bulughul Maram. Ieu nu jina Pak, masyaallah. Eta ngararaku bahkan Kanjeng Rasul naon nu kanu jina teh awewe Aisyah gelo suka hayang diranjang. Ya Rasul abdi ranjang Rasul kunaon? Ranjang Rasul kunaon gitu? Jina abdi Gusti cabut deui pengakuan maneh. Rasul sama cabut deui. Abdi ranjang Gusti. Aisyah gelo lain cek Rasul. Nu jina kan? Aya nama bah nu ngaboal we gitu nah. Oh, bagus. Ya, makanya eueuh zaman panghebat-hebatna adalah zaman Kanjeng Rasul. Allah. Kemudian kalau dulu sadayana sumayalunahum didinya dijelaskeun. Sumayalunahum teh adalah disebut kurun sahabat. Damai Abu Bakar memerangi naon nabi palsu jeung memerangi jelema-jelema anu malungkat jeung memerangi pala duri sadayana nabi palsu. Memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab ya. Tuluy memerangi jelema-jelema anu kejarakat, jelema-jelema anu malurtad. Maman. Tun bae mah. Ya. Musailamah al-Kadzdzab dia geus timbul pala duri sadayana. Tiba heulana manehna memang geus boga rencana bahwa di mana-mana Nabi Muhammad paladur sadayana nya kitu lengser daripada kenabian manehna siap mengaku menjadi seorang nabi. Ikrar jadi nabi. Makanya
cek Kanjeng Rasul sampai hari kiamat bakal aya bae jelema eta anu ngaku nabi. Ana can lila aya di Bogor, di Curug, karena Nabi Musa deh. Anu jadi bingung kuring mah, aya be pengikutna. Aya we momen heran. Sedangkan ayat menggaris bawahi makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum wa khataman nabiin. Rasul teh adalah penghujung para nabi. Geus dibejaan aya we. Ya, aya di nu paling pihanekeun di Jawa. Nabi ngaranna Tugino. Sekalian Tukiem. Tugino naon tah? Duka. Aduh ya. Ya di Bogor Musadek aya. Ya Allah ya Rabb. Ya, tabaheula ku Abu Bakar diberantas sampai pae. Paehna ku saya tamu saya lama al-Kadzab ku Wahsi ieu paladur sadayana nya baheula pernah ngabunuh Sayyidina Hamzah mamang badis mamang Kanjeng Rasul. Asup Islam. Nidit asup Islam si Wahsi. Sampai Kanjeng Rasul hadis dijelaskeun paladur sadayana lamun kapanggih si Wahsi eta Kanjeng Rasul ngabalir ku inget bae. Henak nu nyorang ayeuna maehan dulur urang. Kali-kali asup ka pasantren nu maehan adik kuring misalnya asup ka pasantren. Kadang-kadang henak eta. Tarosul ge sifat Arab basariana kitu Mas. Maka didinya ku sebab sering dibaliheuran eta Wahsi teh ku Kanjeng Rasul janji aing baheula nyorang naon ngaranana ngabunuh jelema anu paling dipikaasih ku Kanjeng Rasul. Aing berjanji arek ngabunuh ka jelema anu paling dibenci ku Kanjeng Rasul. Maka dibunuhlah Musailamah al-Kadzdzab satu-satu. Jelema teh jarangkat diberantas. Jelema anu malurta diberantas sebab pala dosa loba nu kultus ka Kanjeng Rasul teh. Jadi Kanjeng Rasul teh ulah maot bae. Nya seperti enak kiai ulah wa ka cenah kiai mah ulah ka maot PA. Ai geus waktuna mah karakhayan ya. Kabeh ge ulah wa. Mang Nur ge ulah wa ka Masbur ulah. Tapi geus waktuna mah maot bae. Benar teh? Sebab kadang-kadang kita maot teh bebeja, Pak. Itu subah hafal seperti bapak juga ngaji keletak boy di awan loba anu kana ditu. Kemarin teh Ustaz Ali di Pasir Nangka. Ya, subuh salat berjamaah keneh jam 8 asyul. Dia nu maot di sadeng Pak eta mah. Sare teh udang-udang. Sare teh udang diintip cenah bapak teh biasa berjamaah rek. Kita nu paur urang sare labas udang-udang di Lebak masa. Allah Akbar. Karena itu teh padiding di sadeng kita. Lah apa sih? 8 tahunnya Abu Bakar nama datang khalifah Sayyidina Umar. Bikin damai, kita bikin berkembang Muhammad Islam itu pas khalifah Sayyidina sebab 13 tahun jadi khalifahnya. Lamun Abu Bakar mah cuma 8. Nya Sayyidina Utsman damai. Sayyidina Utsman sagede paladur saya sebab ieu mulai timbul pemberontakan. Sayyidina Ali, kemudian Hasan paladur sadayana nya. Kemudian cek Kanjeng Rasul sumayalunahu. Kemudian kurun paladur sadayana disebut kurun tabi'in sampai tabi'in. Sumastashhadu wala yashaduna cek Kanjeng Rasul engke dina sabada kurun saha kurun tabi'in maka bakal loba jelema anu teu dipentas saksi nya teu dipentas saksi tapi hayang jadi saksi. Nah ieu mulai kacau nya tah lamun arek ningali kana ayat ieu paladur sadayana
ieu teh baheulana sababun nuzuliha anna ghaniyan aw faqiran ihtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yara annal faqir la yajlimul ghaniya. Sabab nuzul tina ieu ayat aya jelema beunghar jeung jelema fakir raribut. Cek jelema beunghar si fakir teh jolim kanu beunghar mungkin maling paladur sadayana, nuding maling paladur sadayana. Sedangkan Kanjeng Rasul nyaho bahwa si fakir ieu teh jolim, maka turunlah ayat ieu. Cek Allah Subhanahu wa taala maksudna ya makana hitobna ayat ieu teh ka Kanjeng Nabi jeung ka para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Hei eling-eling pirang-pirang jalma anu iman hitobna lamun ningali kana asbab nuzul adalah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu aya marane kabeh eta ngajenengkeun kalawan adil nyaeta kana jadi saksi lillahi karena Allah. Jadi lamun jadi saksi teh kudu adil umum bah. Saksi ieu arek saksi nikah, arek saksi anu bertikai, arek saksi ayeuna paladur sana jadi saksi anu zina. Pan ayeuna lamun ayeuna nu dinggina jelema ieu kudu dibarengan jeung saksi opat. Lamun ayeuna ngaku taneuh eta teh taneuh urang, ikrar ngaku urang teh bahwa eta teh taneuh urang, ieu kudu dibarengan saksi dua bari lalaki kabeh. Makana aya paladur saena. Tah ieu urang bacakeun saeutik dina kitab takribnya. Ieu mah arek mengena arek henteu dina anu terjadi di zaman ayeuna. Wala tuqbalu teu meunang ditarima asyhadatu naon panyaksian ila angin mimman ti jalma istama'at anu kumpul pi di jalma khamsu hisalin. Syarat yang berwenang untuk menjadi saksi: satu, al-islamu, kudu Islam, ya. Walau bitabi'iyah, sarang sanajan Islam turunan. Fala tuqbalu syahadatu kafirin, maka teu meunang ditarima naon panyaksiana jalma kafir ka jalma muslim atawa jalma kafir ka jalma kafir. Dua, wal bulugu nomor kadua nyaeta balik. Maka fala tuqbalu syahadatu sobiin naon panyaksian budak leutik walau murahikon sareng sanajan karak beget. Teu bisa budak leutik ayeuna dijadikeun saksi nikah teu bisa. Sah urang sah teu bisa main sah. Ieu makana berat jadi saksi teh. Urang apa ayeuna pentak KTP beras 110.000 lumayan lah upah saksi gitu. Nomor katilu wasalisu al-aqlu. Nomor katilu syarat anu jadi saksi teh nyaeta kudu berakal. Fala tuqbalu maka teu meunang ditarima naon saksina jelema gelo. Nomor kaopat nyaeta kudu merdeka. Waduh urang mah abdi. Nah ieu nomor kalima wal khamisu syarat jadi saksi teh kudu adalah. Nya, karak di dieu dijelaskeun Pak. Walil adalati khamsu syara'it. Pikeun adalah teh aya 5 pirang-pirang syarat.
Wapi badi nusihom susurutin sareng dina saware coretan teh 5 pirang-pirang syarat. Nomor kahiji A2 ayakuna mustaniban lil kabair. Nyaeta jelema anu adil teh kudu ngajauhan tina dosa gede. Nya artina lamun arek jadi saksi maka diwajibkeun tobat heula. Kayak tamil sok ngabimbing, ayo orang istighfar, astagfirullahaladzim, kudu bener eta niat tobat. Tara sholat tobatina sholatna, nya iya mah teu tobat teu naon jadi saksi. Allahu akbar. Aya likuli pardin minha tegasna kana saban-saban ayeuna aprod tina eta dosa gede. Palantuk balu maka teu meunang ditarima naon saksina anu ngagaduhan dosa gede seperti ayeuna zina nya ngayahan diri kalawan teu naon kalawan teu aya hak. Nomor kadua syarat jadi saksi teh syarat ayeuna adalah teh nyaeta goero musirin alal qalil henteu ngamayengkeun kana dosa leutik nya saeutik. Lamun ayeuna jelema paladul sadayana lamun ayeuna eta jelema teh masih kene isror kana dosa leutik maka teu sah ayeuna jadi saksi. Ayo tah adalah tah maksud kan ieu bil kisti ya lapat bil kisti kudu adil. Nya lamun ayeuna sok keneh migawe dosa leutik, mana dosa leutik teh nyari birit awewe beuki keneh. Hintip sampul. Nya termasuk ayeuna ka Quran teu boga wudu ge itu sebenarnya dosa leutik. Lamun masih keneh kitu pala aing ngomongkeun mah masuk dosa gede. Ngabohong dosa gede. Pokoknya mah dosa anu berkaitan jeung hak adami eta dosa gede. Allahu akbar. Walillahillah. Panjangnya. Nomor kaopat baladur sadayana nyaeta ayeuna syarat adalah teh salimus sariroh. Kudu salamet rahasia baladur sadayana. Nya artina kudu bisa jaga rahasia. Terus bari mamunul godom manehanana teu gede ambek teu saeuna manehanana paladur sadayana lamun gede ambek keneh mah manehanana jadi saksi. Karak nomor kalima ayakuna al adlu yen tah aya adalah teh muhafizon ala maru'atin ngarasa kana maru'ah harga diri sehingga paladur sadayana nya wal maru'atu tahlukul insan bi khalqi amsalihi ari maru'ah teh eta berakhlak sa manusia kalawan akhlak umpamana min abnai asli fi zamani wa makanihi nya palatuk balu syahadatu man la maru'alahu kaman yamsi fisu maksud kurosi. Namun ayeuna aya jelema keneh sok leuleumpangan ka pasar tapi tara make kopi. Ongko mah kiai tapi ka pasar haji utus teh geus we jumbal jambu make lepis. Eta ngarasa ngaranna teu ngaraksa maru'ah teu sah jadi saksi. Ayo kumaha aja Pak. Ya. Paladur saya bisuk maksud kuros. Awil badani atawa awil badani goerol aurati. Ya, atawa dina badan manehanana sok kabuka paladur saya sok sataranjang keneh. Ya, bulan double iya lempangan sataranjang herdang jeung cek masbur teh awas maruah eta.
aya aurat mah kejeing sakieu ngan dablang bebleng. Kecuali di kamar. Keluar mah bahwa bieu ngarit bari sataraja. Tah dina ieu dina sarah kitab takrib Paladur sadaya. Bab adalah. Eta Paladur sadayana nya adil teh kitu. Lain ngan saukur ayeuna urang Paladur sayangan sepiang tapi adil teh kitu. Bil kisti aya bil adli syuhadaan kalawan jadi saksi. Bari jadi saksi nate lillahi ieu dikaidan make lapat dilahi tegasna jadi saksi kudu karena Allah lain karena pulus. Atuh pan naon ke hakim teh bah kumaha saksi. Amun cek saksi seperti made Habib Rizik kamari atuh saksina teu beres penjara. Kaca Habib Rizik tunggu di pengadilan akhirat lillahi karena Allah ya gitu. Walau ala anfusikum sanajan ayeuna urang memang bersaksi ajang diri urang misalkan aya urang zina atau aku ikrar heueuh aing teh nyaksian diri sorangan aing teh zina ikrar maka di dieu ditafsiran Paladur saya fashhadu alaiha bi antaqaru bil haq wa taqtumu sok saksian ku maneh kana diri kalawan ngaku kalawan sabenerna ulah nyumput-nyumputkeun. Asbur samari teh heueuh kuring mari mun. Daek dipotong leungeun atuh siapa enggak ridho. Ya, bener abdi nyaksian, abdi bersaksi kana diri sorangan bahwa abdi teh maling aya mah apa? Can digebugan, can ngaku eta maling. Ya, ngaku karena diri sorangan. Dua, walau alal walidaini sareng sanajan kanu jadi indung bapak. Tuh karunya. Lamun ayeuna misalkan salah, manehanana bersaksi ningali kana kasalahan kolot, saksikeun bersaksi bener bapak abdi teh ngabohong be. Gitu bener bapak abdi teh maling, bener bapak abdi teh naon ayeuna zina, bener bapak abdi teh kitu saksikeun. Ulah kedak-kedak kolot teh ya. Aya mah. Halo, aya mah. Aduh. Atawa ayeuna Paladur sadayana au ala aqrabin Paladur sadayana atawa karaba. Babaturanna seperti jeung Laudin deukeut. Ya Laudin teh misalkan ngabohong bae ya. Haji utis kumaha ngabohong teh henteu Laudin karunya memang manehna teh bukan pamajikan. Jadi embe diberi. Ya Allah apa? Jelema-jelema terdekat dulur Paladur sadaya. Gitu. Ya. Wa iyakun al-masyhur alaih gonian ayeuna lamun ayeuna aya saha anu disaksian teh eta beunghar atawa fakir Allah anu leuwih uninga anu leuwih nyahueun alamu bimusoliha kade maneh cek Allah Subhanahu wa taala pala tattabiul hawa ulah saputurkeun hawa nafsu puguh heueuh nyaksian ngaku teh nyaksian puguh heueuh berbuat ngaku teh berbuat punten nya punten ai jeung jelema mah bisa bersilat lidah bisa kieu bisa kitu tapi punten engke lamun dipayunan Allah paha uning